di mana Manireuwa gening sumping teh sakil elatna rapat di kantor pangarotor sing sarang sengit minyalah kasudar ador nyarita teh gampang wae ieu nyai naha teu nyaho kapan engkang ngomong bareto engkang jeung sabatur-batur di kantor sok rapat jeung mindeng melembut kang malesan gening tadi di kantor Becung Geus luar meninjau ka kampung-kampung di kampung kang kaduyung lain kaduyung gelung eta mah latihan nyandung ieu kang gaji sampareng kaharep mah rek ditambah keret geningan roket geus lepet biasa we geuruh malah kapan tamah gaji kabeh nah gaji engkang bet sakitu kene sama aja diundang mah iya nyai karek rencana we bakal tambah gaji sarerea tapi di kantor engkang mah gajina pagawe dan ditambah-tambah rerencangan nyanggem kentos beres provokasi supaya engkang digebes tambah gaji kadiekeun terus terang geus katampa ngan bae dipahugikeun naon deui gas ieu mah barang panen lekasa rek kumaha cing urang ngayakeun tontonan itu bari sukaria balak ketrakan pohara ieu nyai kudu wayahna rasaan geus kitu teh nyaah duit pake teu guna bari nganyuk deui waktu pikeun reah-reah kumahakeun anggur digunakeun keur ngagarap sawah